didengekeun ku sararia barudak Pak. Aing aya kabar di Wakapolda Jawa Barat, Jabar. Jadi diinstruksikan namanya akan membubarkan Bang Emok jeung Bang Keliling gitu. Pak alus pisan. Pak Kapolda alus pisan eta teh. Lain naon Pak yo di kampung abdi gitu nya. Loba jelema anu naonnya anu lalieur gara-gara ku Bang Emok siapa? Bener Pak. Hayang nyaho teh Pak di lemur urang teuing di lemur bapak mah. Jadi kieu Pak. Jadi lamun eta Bang Emok jeung si Keliling teu di stop Pak. Jelema di kampung kalaleder Pak. Lainna naon Pak? Setiap jam 12 beurang apa jam 3 Pak sore ngadadak Pak. Jelema teh areuweuh di imah Pak. Nyara rumput Pak. Aya nu nyumputna ka saung, ka sawah. Balik teh Pak, lain sajam 2 jam Pak, kadang kudu bisa karek baralik Pak. Ya, jadi menghindari eta anu nagih Pak. Si Emok teh Pak. Jadi mangkana Pak, alhamdulillah lamun Bapak Kapolda Jabar teh arek memberhentikan etanya membubarkan si Emok jeung sekeliling jeung si anu keliling Pak eta teh. Jadi ameh ka jelema anu di kampung teh saladar Pak. Ari nginyeumna mah memang Pak gampang. Ka Bang Emok teh ukur ngariung misalnya opatan. Jadi saya berjanji cenah. Eta Pak anu disebutkeun teh selalu berjanji Pak. Jadi tah aing selalu berjanji teh tah geusna teh ka dieu teh janji eta teh eueuh Pak. Da lalumpatan ka sawah Pak. Tah abdi mah kieu Pak lainna naon. Tiba-tiba eta jelema anu nyaru rumput di sawah, di saung nya nepikeun ka magrib, deur we digurudug ku babi. Malahan leuwih jadi masalah sia Pak. Bener Pak. Eta ayeuna mah Pak geus lah dibubarkeun Pak si Emok teh jeung si Keliling kitu nya. Jadi pokokna mah Bapak ulah poho. Bapak sok ngopi tara. Tapi ayeuna mah Pak lamun ngopi teh engke pas buka. Pas begitu dur magrib, tah Bapak karek ngopi Pak.